pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sretenun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspit kemudian nangyang pancrahing sarwa rukma sarwa negara Magada hiji negara kajinan Sang Nalendra Kakasih Prabu Jarasandha remagantian patih negara Jarasakti lan Senopati Kalapedaksa anu sami tungkul hamari kelukdat lembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra Raja negara Magada Prabu Jarasandha pengawakan jangkung dhuwur Simardada bewos jemros nutaya hingga napas semun lirbang barongan upamangan dika sentak senggorotaya hingga lami-lami kunira mangsa ngandika Narapati Nagri Raja Negara Magada I Prabu Jarasandha kadanging Sundrai Pati oge adi akang Kalapedaksa anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku akang coba gerak eserkeun eta kursi na ame depahaok-haok dina mangsa nyarita sabab akang aya tepikeun anu leuwih pribadi ame kadengena leuwih jentre rayi patih lan senopati kaharep diukna kipati kapayun kapayun kayaknya Gusti Prabu cobi kula puputon kembang kadatun sembahan abdi-abdi sapangeusih negeri hamba-hamba sapangeusih negara ieu Magada nampi kana pembagia salira kalayan nyuwun katampi sama pangabaktos onyo panjenengan Gusti Prabu iya pujas tuti sampean aku terima dening tangan lorok kiwalan tengen simpen puning hati pundahing mastaka kipati atuh kalih nanti eta cobi naon ya eta we tu tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alina muga agung sacukup lumur jembar hapun tenda nuka teda ngira pada saling hampura jeung akang rayi atuh ping tiga natan sadia jeung ajeng permilanipun panjenengan keresahan nimali pati dongkap ka dieu wonten keresakan punapa jalaran kang pun diajeng-ajeng siang pun daluk wengi kajabi ti kasaran salira Gusti Prabu tunggu naon Senopati kaharep maneh kaharep jadi kapayun asak sing ada mesna nun Sri Paduka
nampi kana pembagia salira kalayan nyanggakeun semah pangabatos kaunyuk panjenengan ditarima awak maneh cager ai dina waktos ayeuna teh sehat ngan hapunten ieu panon rada sipit tadi teh Majarkeun sipit sakitu teh kunaon kaki ihan cucunguk nyeta sipit sakit kitu bolotot sakit teh sipit biasana mah tara katinggal irung-irung acan abi teh palingan atuh nya irung ge katutupan ilir kahunyuk kakang patih nyanggakeun sembah kang ditarima kieu kapayun legana sawios cakap video izin dituru we aja menang kewok atuh kalihna teh eta tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna cobi maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna eta sacarana abah didi bilih aya cara nu kacanak di desa anu kabantun ti kampung anu kajingjing ti pakemitan mugia Gusti tiasa ngahapunten eta ku lalakuan wae dari mana bagus sama dilagam-lagam teh kitu teh angeres ya kurang pada saling hampura jeung kulak senopati hatur terima kasih ngeran atuh kahunyuk kakang pati oge sami bilih jisim abdi aya kalalepatan mugia tiasa ngahapunten gitu situ hari berbatur nepi ka teu bisa pindah cai pindah tampian eta bisa adaptasi saya mah cik di karaton teuing mah tong make lalagaman kitu barantos jadi ciri kulan uji tumpah teuing mah jempe tong kitu atuh ping tigana tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeunaon naon mangga garawak sabalaka ji salira Gusti naon jisim abdi sejak nguping kembang sungsang geus sateuna mun bakem kayaknya umur abah jempe di karaton yo kembang sungsang wis kuku dalam ngomongan ajang kupu tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Gusti jisim abdi pujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggakeun khusus sange selera umum kangge negara we pokona mah yakeun lagam nuhun Senopati dawu tan satya jeung ajeng Gusti Prabu patih lan Senopati dawu saperkara akang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean duat paratos tiasa nyaosan kaula dina pangangkir kaula na waktu ayeuna ieu teu aya bayana ngiran disaur ku ratu diondang ku raja diangkin lingi ku Narapati moal bade ngicing sila bengkok sinembah maga parantos di tekadan Gusti mangga ulah ngangge sasauran kitu malah janten kawajiban da kaula mah ngarumasakeun salaku bawahan urang mah hari bawahan mah kumaha atasan atasan nya mangga Gusti kepala saperkara akang sono kulawas urang bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai tiluan di karaton sabab ku arang langka yen urang teh kapetoku pancen sewang-sewang akang di kerajaan rai di lapangan kiwari cunduk waktuna ninggang mangsana nitih wanci dari panang mustari urang bisa nyacapkeun ka sono dina waktu ayeuna bagja pati ai perkawis ka sono mah sami bae sarua kami we komo kadulungan atuh malih ka sono kaula jigana moal luntur ku ka ibuna moal laas ku kahujanan moal belel ku marganing kapoe upama sok dibandingkeun jeung gunung outing jalegirna di alam dunya asa ageng keneh ka sono kaula kasalira nuhun kipat daya kendatna perkawis ka sono mah kasalira teh ih tepetot-petot ngeran
daya pekatna ka Aya sono langkung. malah kasalira mah jisim abdi teh dilahir nepi ka batin ngakuna luar biasa Aya sajabati raja teh ngaku lanceuk ongko eta ngaku bapa ongko paongko aya da kaula teh di paripaosna ti leutik dugi ka sageung kieu abdi teh di anggean diacukan di imahan teh syariatna mah ku salira salira hirup teh hasalira kula. pagiling gisik biasana sok unggal dinten kiwari teh ku arang langkah kulantaran kapeto ku pancen sewang-sewang ayeuna dunungan nyata ngahaturkeun ka sono nu luar biasa sok komo abdi atuh ngeran aya langkungna Langkung salira langkung. malah ka sono kaula ka salira mah aya langkungna tibatan pun bojo ka pamajikan rada geuleuh oh ka papanjikan ona mah kadang-kadang sok rada kirang sono teh Majikan kaden raja homo geuning aya pamajikan geus nembongkeun bimoli daun bimoli teh biwir monyong 5 mili bibir monyong sejuang tuh rajin hayang nyekek. nyaeta dina mangsa kaula kirang dina mere masihan resiko sakudat gadeun Nya. baeud we geuning manjun ayeuna mah nyaeta dunung pamajikan teh kitu ayeuna mah nu matak abdi teh ayeuna mah di pamajikan teh geus miuni anjing jadi anjing kumaha Anjing kumaha. miuni anjing teh nyaeta di imah mah tungkul we ngeluk hari hareupeun salaki mah ai hareupeun pamajikan mah ai aya we nu anyar ngaliwat ngagogog bener nya boleh tukang peking pan kitu kelak komo deui ayeuna pun bojo teh ayeuna teh rada alay hirupna teh alai kumaha Alai kumaha kula. alay kumaha alay ayeuna teh Alai. saprak boga HP anyar HP Cina HP anu dibeungkeut ku karet merekna teh naon eta nya abong kena kakara boga bari jeung kolot aing ngajieun status teh geuning kumaha teh meuni riweuh Kumaha statusna kula. setiap kagiatan teh teu oleh update boleh dipotokeun setiap kegiatan teh teu oleh dipotokeun umum boleh update eta we bade nyeusuh-nyeusuh wae eta ngajieun status lagi OTW ke kamar mandi mun urang mah tok dipoto nya teh imamnya mun urang mah bade ibadah OTW 3 rakaat nya dari beda-beda aing ngaranna dina Facebook teh geuning lain ngaran pamajikan ngaranna teh alay naon anak yang selalu tercakiti nya ai fotona foto gedang paingan jadi asyairah teh abdi teh udah pasti ada salaki hayang kaduhung mere HP Hayang nya selfie wae geuningan. tapi ka salira mah dicarekan ku salira teu jadi nyeri hate kangge abdina oge cara jadi hate kalakah jadi bunga ka abdina ge mana kitu nyerekan oge merhatikeun ka abdi kana gawe abdi dasarnya nya sami Gusti aya ka sono mah kayak kendatna kalayan pati daun Cobi kula. kaulah salaku raja di negara narapati di negeri rek merek layang pangajen kasampean duaan eta Layang. dina dasar rasa rumasa akang salaku raja di negara yen negara magada lain menang hese capek susah payah akang serangan tapi hasil gawe nakipati lan senopati tin gotong royong diawit ngacak ngabur melak tanur babakar melaksanakan tujuan negara anu merdeka karena lo saya teh jelas ieu teh negara teh hasil gawe nu rancage hasil gotong royong kukituna akang payus merek layang pangajen kasampean duaan khusus kipati lan senopati eta kakulan nampir rebunuhun laksa ketika bingahan ngeran mugia jadi jimat parepeh kangge kangge kaula amin Gusti nuhun kana kasayanana daras nanging upami teh mah ieu layang pangajen ditibankeun teh kulantaran gawe leres bener tah upami kitu mah asa era abdi teh erana cobi kumaha margi kaula dijadikeun ais pangampih di negara parantos disumpah topati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kaselamatan negara jeung bangsa hari geus jang ikrar janji pan hari hartosna parantos jadi kewajiban
meureun ku ayana ieu layang pangajen teh mudah-mudahan jadi titincakan urang sadaya sangkan leuwih ngaronjat deui dina kahirupan negara berbangsa bernegara kain leuwih demokratis kapayuna ningkat digawe margi kana mian di kulawedet karaton kana mian di kulawarga kerajaan teh terlepas di media sosial tong boroning dina gorengna dina hadena oge sok dipelintir media teh media masuk komo ayeuna kulantaran lobana media-media ngaliwatan HP alatna teh nyaeta sok nyebar-nyebarkeun berita hoak berita palsu anu nerekapna ka negara urang tetah ieu panginten kedah jadi antisipasi keur urang malah kapayuna kedah disosialisasikeun disaring heula margi setiap berita teh kadang-kadang da aya anu geuleuh manincakna ka masyarakat anu geuleuh maka pemerintah yakin bakal ngilu ngeuneuk-ngeuneuk cepat kadang-kadang sok dileuwihan sok dikurangan nu matak di mana narima berita teh hartos teh kedah tiasa milter hartos teh disaring ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana teh disaring ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna ulah nepi ka beja dibejakeun deui masalah ditebukti ajeb kitu Gusti nu matak ka dieu kapayuna ieu teh mudah-mudahan jadi titincakan urang sangkan leuwih ngamotivasi deui kana gawe kana gawe sebenarnya Ustaz nuhun karena sumbangsihna sampean Senopati sami-sami ngeran halus otak teh cemerlang si eta mah beda oh atuh gaulna jeung Abah Haji Entis atuh da jeung anjeunna mah tuh Abah Haji Entis eta ning kolonel kolonel teh kolot-kolot segede menea kagungan rumah makan nih itu we ka batur si eta anu kagungan rumah makan Mekar Jaya di Simpang Patro raos teh eta teh mamah cucu anu ieu teh mah sobat Abah Haji Asyaf Sudanar almarhum teh sobat anjeun nya eta mah tuh Pati lan Senopati sabenerna akang aya leuwih pribadi maksud ngutus sampean duaan ka dieu cobi perkawis naon ngera meureun katingali ku maneh beuki dieu akang teh katemongna beuki ngurangan dina awak di malam akang teh ngarumasakeun salaku makhluk akang teh hiji raja kangaranan raja kasipatan ku makhluk di mana kaganggu hatena bakal ngurangan tina gawena lainnya leres nah tu aya emutan naon aya emutan naon ngeran mangga waksa balaka ieu negara magada lain menang pamere penjajah baheula tapi ieu teh menang para pajuang baheula nebusna kumasehan Ibu Pertiwi ku getih ku ngocorkeun getih jiwa jeung raga ditorahkeun di malam artina urang salaku nonoman bangsa kudu bisa ngajet inajen nu aya di negara sanajan bari jeung leutik tapi kudu jeung buncirna rahaya teh kudu eureun seubeuh lain eureun eueuh hartina nagara gemah ripah lojinawi kahonta urang sarea timbalan yakin negara-negara sejen ka negara urang istilahna para ratu mika yungyun para menak mika sarap kolot ngeso budak era dengan mika deudeu timbalan sakur aya nu ngahina ka negara malah kaituna
tindakan anu anarkis yakin kurang kudu ditibanan hukuman bener laras sabab di negara aing hukum paskis ngajian kesalahan paling untung ditek-tek leungeunna sabelah ngajian dua kesalahan paling untung ditek-tek dua leungeunna kitu jeung kitu tapi pikir aku maneh rai anu jadi nyeri hati aing anu jadi kabingung aing matak awak rada ngorotan kulantaran pikiran ieu teu bisa dipangpalerkeun rai kabingung memang itu kasusan naik bisa mangga atuh Gusti eta ulah dinging gelir kedang siloka wak sabalaka wae naon palai naon selera teh hoyong naon tuh biklan cek aing tadi ieu negara menang hese capek pejuang baheula bener tau kari-kari lamun misalna jelema aya nu ngahina ka negara aing naon hukumna cobi ulah ha nyagakeun bobot pamayon timbang tarajo abot enteng aya di saler panjenengan Gusti laras aing tengeuna aing teu suka meureun nyaho maneh bujang hinga sifatna manusia di dunia dewa ka aing ngajir dewa ge ngajen ka asa nyeuna diledek sanajan aing bari negara leutik sanajan bari jeung pasisian tapi yakin kabehanana pada muji ka aing tapi ayeuna aya hiji negara anu teu nolih ka negara aing akang teh asa dicoog gado asa dipopokan kokotor kueta negara asa diulin caikeun kueta negara rai asa dihina saha negara mana Gusti saha Gusti rendah tenang negara polontong kitu mah boleh tukang peking baheula pelontong nu kitu sok bejakeun ka abdi Gusti dah bejakeun ka aang dingalikeun nu kitu mah ajakeun Hah? saha negara Amarta negara mana cenah oh Amarta mana awa dua awa tilu hiji negara Amarta nyaeta tetangga negara dupi ngahina na kumaha cobi kumaha dina mangsa bulan katukang maranehna teh ngajieun hajat gede anu katelah hajat samrat nyaeta ngajadikeun ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja di sakatar madya desa ngangkat raja negara Amarta anu ngaranna Yudhistira jadi ratu mulku ratu anu ngaratuan ratu rayeyi basa bulan katukang inget atawan teu maneh paratos ngadamel hajat gede bener hah liburan oge 7 peuting sangkilang harita dina media rame hah ngahina naon kabeh raja-raja diondang ulem sadaya oge teh raja-raja diondang ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler tapi aing diliwat hah asa diapi lainnya pikir kumaneh geuleuh kunaon ngewa kunaon awa basa awa carita asa diledek nya kulang aing asa dihina asa tengeuna kulantaran eta kelakuan urang-urang negara Amarta nih itu pikir kumaneh dah cem aja awa deui jalan ku aing bakal diserang eta negara cik menta di maneh pandangan kumaha dena cobi ulah saseureun sabeunyereun kayaknya we
ngejar meneng-meneng lara-lara dan atini era peteng atei nira solen rasalin pawarna salin pawarna patih jara sakti sakedapan botna wangsul margane pun peteng penggali Inggih margi dipiwarang disuhunkeun pamunut pamadeganana kumaha cara jeung katang tuanana ngandika ngasa ngahulang hah Kalah jamedut. cik cik hijik kalah kahabeun cik hijik mantap jawabannya kalah kahabeun tuh Kalah ngahulang. bahagia di ornya ngakeun idem bae Kakak seli salah. buset Kalah seli reret. Gusti Prabu ya Paralu narutus gunung palias narajang alas aringis nepis basisiran ngiran ya Eta cep aja. nanging sada acanana hapunten bilih janten bendu salira ieu mah manawi bahan katampi naon upami teh urang bade nyerang ka eta nagara anu ngaranna nagara Amarta bener ieu urang tingali heula ka sang tukangna nagara urang teh nagara leutik nagara karek maju tong boroning dina pakakas perang tapi dina sumber daya manusana urang teh rada kirang Gusti SDM na ke kirang. ayeuna urang bade nyerang ka eta nagara bari jeung kaya nagara urang kitu yakin urang teh hartina teh bakal jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan maksudna upami urang ini tina nafsu bari jeung teu ngajieun strategi taktik yakin urang teh Adalah pacuna. bakal paeh ti heula hartina teh urang datang ka itu teh sarua jeung oray nyamperkeun paneungeul panuhun upami teh aya widi ti salira upami aya widi ti salira kaula nyuhunkeun supados kaula tiasa miang ka eta nagara bade naroskeun raga katineungna Siobi. nah jawab sareng kunaon nagara urang beuteung dionang eta hartosna urang musyawarah deui margi aya nu langkung sae tibatan perang teh nyaeta musyawarah kitu menawi hapsigrap purna dewa bangsa hapsigrap purna dewa jahat tenera ingkang nafsu kagila-gila ya ingkang kagila-gila Duh, paus goblok sia ieu tah. Oh, bari nganggap naon ka aing kunyuk anggap naon? ha Kalah aing di kulo sumolono ka negara Amarta do teu dionang dikamanakeun beungeut aing kunyuk Harga diri. kalah jabrik tamu. rek dikamanakeun beungeut aing sia aing raja gagah aing raja sakti aing raja beunghar Eta ita. Iya. aing nanya sote sanggup atawa deder ka kamamatahan kitu sia Gadoda bicara kurang saeutik gaji sia ti papolotot di tukangeun aing besirik na ngomongkeun ka aing kurang kumaha aing ka sia kahadean tapi nah sia ka aing nepi ka kitu kalakuan ha
Buah sarua jeung sia Senopati pemikiran teh. Ha? Sarwana tuh. Abdi mah teu benten Gusti. Matak diem oge henteu. Matak dia mau ge ngarojong ka salira. Gadukung atuh manehna mah. Ieu teh bakal ruksak nagara teh. Tibatan urang dicarekan. Tibatan disiksa dicarekan. Tibatan disiduhan mending kieu. Mending diem-diem bae ngopi ngapa ngopi. Tuh deuleu si Senopati ngahulang soteh si eta mikir kumacarana mehan Pandawa bener leres Gusti. Eta pisan ulah. Ieu mah Kakang Pati nepi ka EPS MER biheung teuing bakal meunang urang teh. Ulah kumeok we di pansok. Dengekeun. Naon? Di negara Amarta teh yakin pertahananna rekep kaya gegep. Di alam. Pertama-tama Yudhistira jadikeun jadi ratu mulku, ratu nu ngaratuan ratu, raja dina ngarajaan raja. Mikir atuh. Dina elehna negara Amarta yakin negara sejen anu koalisi jeung manehna teh yakin bakal ngilu ngacurkeun negara urang. Bakal ngabela. Acan dewa-dewa bakal turun. Eta ulah. Nya masalah itu mah eta mah kumaha engke atuh. Ayeuna tingali dunungan ieu cuman apa di negara urang hukumna dua pasal. Naon? Hiji carita raja tara salah. Kadua di mana carita raja salah kudu balik deui kana pasal kahiji. Hartina caritaan raja teh mutlak. Muaya meunangna ayun we ayun. Muaya meunangna Di bawahan. Ayun we ayun kage diberi gantungan. Denge Senopati, ha? Timbalan. Aing teh sanggup atawa henteu sia teh? Ha? Cobi. Nya ai parantos janten kacindekan mah mangga teh teuing. Mangga. Kaula bujeng hingga ka punut marganing tanaga teh larapati kasanggakeun khusus kangge salira, umum kangge negara. Tah kitu kaya aing. Munta tadi Tanggung jawab ngaranna. Aing lain raja bodoh. Ha? Aing lain raja belegug. Aing ngarti karena kesaktian orang negara Amarta. Yen negara teh Amarta teh nyata kakasihing dewa. laras ulah. Ya. Kena lara orang kena pati, hartina bisa dialak larana, ngan hese dialak patina nyaho aing. Timbalan. Maksud aing teh menta supaya caringcing pagakancing saing sapaga iket da aing teh lain raja bodoh geus ngirim trik pang indra jala. Mata-mata ke negara Amarta. Hah? Oh parantos ngincer maksudna nyaeta geus ngirim si Arya Jarawati adik kaula. Cacak-cacak awewe tanggung jawab kena gawe tuh. Oh Gusti Arya Miang. Iya. Kira dina mangsa 2 minggu ka tukang kuaing diutus sangka naliti kumaha katang tuan jeung kakuranganana urang negara Amarta. Laras ulah. Pikeun urang ngajieun maehan Pandawa kitu maksud aing teh. Eta. Terus ada mah strategi. Tapi kitu mah mangga atuh Gusti. Mangga. Tuh cing abdi oge Kakang Paci. Munta tadi. Unte tadi atuh. Nu matak oge nya Gusti prage muhun nya Gusti. Bener alus keneh maneh nya tria. Sia mah belegug. Tidak datang tuh. Tamu sedang dilatih jadi pati teh ku aing. Hah? Tamu. Saya nyangakeun bobot bangayut timbang tarajo Gusti. Lir pendra. Inggih. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tumiba. Sila tacan medal nyepah tacan berem ciduh ke can dugi. Dewi Arya Jarawati rayina sang raja anu parantos diutus ka negara Amarta. Sampun tumiba dateng negara keraton negara Magadha. Kiwari aya di pantok keraton negara itu kayaanana. Sorak kenal dia. Anak dayo. Ada doyo. Pati di mana? Kadenge bade garecet. Aya. Dayo. Arya Jarawati sumping kulan. Hei, pada badega, hinge. Aya naon. Nguningakeun kulan. Gusti Arya Jarawati sampun tumiba. Atau sumping. Gusti naon?
acek Gusti Arya Jarawati parantos tumiba si Nyai Jarawat geus datang parantos Jarawati. iya mundur kalau Kang ayo mangga Tanera kang ngademan ewu pakulingan rana ewu pakulingan rana semua pangabaktos ngonyuk Raka Prabu sugan masih geureuleung tuh nuhun Nyai salamet dikersakeun salamet Raka Prabu bagja Nyai aturan rawuh Gusti Arya nuhun Rayi Pati nuhun damang hibar sana wis di kaula ge nyanggakeun haturan rawuh rada gadeng nuhun Senopati punten kapengkaraanku aceknya cawiyo sekap aduh rada gadeng gitu tuh lain kuna naon punukna aduh eta ku kabita ku punukna beureuh munuu tuh tiba heula bogoh ti aing de paingan ari aya hate tiba heula mah tuh mulus bodina deui kitu lah nya punuk mulus kumaha laporannya uningakeun kaula nun Raka Prabu dina mangsa 2 minggu ka tukang saeutas kusalira dipancen gawe sangkan lumampah ke negara Amarta memang negara Amarta teh luar biasa tohagana iya rekep kayak gegep pertahananana ya margi aya opat angkatan anu cicing deta negara ngahiji diantarana nyaeta Gatot Kaca salaku tamtama negara di kasatriaan Melajang Tengah angkatan udara Satria Bayangkara sahat iya di angkatan darat Anterja di angkatan laut nyeta Jakatawang ajeng ti kebayangkaraan nyeta Abimanyu komplit atuh kekep acan bah entis meureun eta mah nya si angkatan naon di angkat wae teh mah angkatan kitu ka dieu senjata teh ragaji teh jeung semso reukeun bae tuluy cobi nanging dikeresakeun kaula teh tiasa lumebet ka negara bisa nyurus kalayan da kaula mah tiasa minda rupa salin jinis eta ulah nu mata kaing bogoh ge kitu deh naha kumaha kitu deh bisa mindah rupa ieu awewe teh nya terus kumaha tah kitu bosan ku beungeut ieu ganti ku Lucinta Luna beungeutna paingan atuh bukan cita-cita kitu mah tuh bosan deui bosan ku eta ganti ku Syahrini ganti bosan ku nu geulis ganti ku si Omas nah bogoh kasih Omas luar biasa jadi parantos tiasa lebat Gusti ka negara Amarta tiasa hebat pisan Gusti adi aing teh atuh da cacak awewe ge cacak bari jeung pangawakan awewe nya jawab ieu mah aya rerencangan abdi di ditah ku raja teh tedaekeun kalakah mapatahan pada si ieu tah pada si ieu awas ya didedatkeun mapanas ka raja awas ya kalakah ngahartean teh bener tuluy kopi ulah kaula teh menang naliti data negara ya
dikersakeun kaula teh menang warta anu matak pikabingaheun aya beja tinu benang dipercaya yakin sakumaha sakti mandragunana urang-urang Pandawa urang-urang negara Amarta lamun kapaling layang jamu sekali musada jimatna negara Amarta teh yakin bakal eleh Pandawa teh bakal lemah jadi bakal hancur negara Amarta di mana eta pusaka naon layang jamu sekali musada kapibanda kurang iya naon eusina cobi cenah mah Pancadharma laras Pancadharma cenah dengekeun pati dengekeun da timbal kreatif hasil awewe tua dina mah lamun kitu carana cobi urang paok layang jamu sekali musada nyai teu kedah dipaok sagala Raka Prabu nah parantos kapibanda ku kaula teu pusaka ha tapi milik atuh dengekeun ti geus hasil hasil parantos kaula nun mana buktina nyangakeun Gusti Prabu ait bingah Amar watasuta ya bingah Amar watasuta bingana kagere-gere nangila prapta haningali samia pusaka ingkang kagere-gere lawan ya ingkang pusaka bagja nyai bagja pek menta kakang hayang naon pikeun buruhna paribasa hayang sabelah negara moal burung dilaksanakeun pamunut nyai anu geulis luar biasa geus nyenangkeun kana hate akang dina waktu ayeuna nyai ye bagja teuing abdi akang sanajan bari jeung pangawakan awewe tapi masyarakat di Jayaan teu eleh jeung lalaki bagja akang boga rayi salira bagja luar biasa hayang naon pok balaka kakang blak-blakan we kaoyong naon nya sawios cekap kaula nun parados jadi kewajiban kangge kaula eta ulah padahal manyungkeun we salon pale diageungan gitu nya bener salon naon seimam dana naon senopati parados jadi kewajiban nanging kaula teh aya hiji koyong teh naon pamunut dengan siji we anya nama apaan salira teh bakal maehan Pandawa bener kaula teh nyuhunkeun supados hiji di antara anu 5 tong dipaehan dipaehan nu limunahan kaula teh penak jeung panengahing Pandawa anu ngaranna Arjuna kasepna teh luar biasa kaula teh hayang boga salaki ka Arjuna nyuhunkeun dipisahkeun hiji mah di antara anu 5 kangge salaki kaula kangge bibit unggul papisahkeun saurang wah silaka deuleu naon ade nu kitu silaka sarupa saingan berat yeuh oh japas dari iya tenan naon nyai tenan naon ayeuna mah nyai sok rek init ka kaputren lalason cing tibra bagian akang ayeuna urang gempur negara Amarta saya kaula nun mangga mudah-mudahan sapa mulut kelurahan sapa najatina kanan iya init nyai mangga kaula permios bra mangga dikatun lembah katenyok gawe ada aing kumaha saya luar biasa turutan ku sia mangga kreatif digawe teh cacak awewe nya gucinya bener
Ieu mah aya rerencangan abdi di tah raja deh. Nganyuluhan gawe na Gampleng sia we. mamanas wae teh. Mapanas ka raja ame dicarekan deui. Kayaknya Amakeun ka uing. rumasa nya pasti atuh. Beki reug-reug ai, ha? Nenyok kalakuan si Nyai malah geus mibana eta layang jamu sekali musada. Timbalan. Ayeuna mangsana. Sika pedang tamsir gadabini Chandra sapanah limpung pakarang-pakarang ulah nepi ka tinggaleun di negara. Urang serang negara Amarta. Sae mangga. Siapkeun kayaknya. Kiraha kaula kedah majeng ka eta negara. Mangsa ayeuna ulah diisuk pake token. Sae. Malah kaula rek ini ngilu maehan urang-urang Pandawa. Sae mangga. Rampung dawu tutas pengendika katigas kantun pinara Hamid bra lumapa. Mudah-mudahan siapa mulkeluran siapa neja tina kanan Gusti Prabu mudah-mudahan ini saya Senopati abdi Gusti wayahna nitip ieu kerajaan nitip si Nyai ha atuh salira mah ulah miang sawiyo cisim abdi teu hayang ai hayang langsung dipaehan ku leungeun aing geus ae mangga ayo bejaan sifati sangkan leuwih apik mawa tamtama anu sakti mandraguna sae mangga bade ngiring we dugi ka tapal wates ngajajab mah Gusti iya ini sae permios Gusti bra Yudhistira Raja Amarta yakin mangsa ayeuna bakapa dina leungeun aing bangsa ya geus deungeunna teh suka aing hayang buru-buru nyaho bugangna hareupeun beungeut aing sakalina nirahing kangkon nur satengahing pangkon nalendra pangkon nalendra sajumlah tamtama hangkot puta minta supaya karumpuh salea bangga ngahancur gini cuma pangabaktos
diterima aya pikerjaan naon Gusti salukan batur-batur karumpuh siap ayeuna saya mah kumpulkan gerokeun kayaknya mau baturan teh. Batur-batur salebor baraya sadesa pamili sakompi Aya naon pula? kadaria woi aya kitunya eueuh aing deh Nah kumaha kulang? kadaria woi asa digor Pasti atau daweuhan berenang. Sok sekali deui kayaknya. ingat keur ngahejeun kitu sadade kadieu euy ieu rampuk jukung soyunan keningkatkeun pangwangunan naos jadi jauh kudu we tuh Duduk pak itu. Dede. Paingan Naon? panona kadudupan ku kopea Paingan atuh leumpang tunggu dipalut satang dirumpak ar kitu mah. Mun urang mah buka. alah para roek kitu duh Bukakeun. anjing Naon urang mah buka. pajarkeun teh poek cenah Buku mah tanah kahlangan kopea. hei Kopea rogor Eh. teteh. lain masalah poek teu na eta ilaing panon kadudupan kopea Bukakeun mun urang. anu leres buka kopea negara Cincang. Duh. Damang. Jager. Aya naon? Tuh durungan tuh nyelukan. Mana itu geus sia? Bentukan. La ilaha illallah. Damang. Alah poek deui euy. Wah aliran ieu. Anjing. Ngajarkeun Kopea. siklakeun Ran, kopea. kopea. Syete. Bukakeun kopeahna. Bukakeun kayaknya. Duh. Damang. Jager. Aya naon itu cek dunungan. Heeh. Eta dudungan di Pengkerta. La ilaha illallah. Alah poek deui wae ieu. Anyaan ieu PLN ieu koslet jigana ieu. Ya anjing. Kopea Naruto sih Kopea. Kopea. Kopea jaang. Aya naon jeung kopea abdi nutupan panon. La ilaha illallah sia. kemana rasana Mata. Weh. Duh. Damang. Geus anjing kitu mah ngomong sih deh. Pantrat Pamit teh geus ngomong. Atos kitu geus. Damang we Hilap deui abdi mah. Duh poek deui. Muka bosan aing. pasti itu kesel boga babaturan. Rebrai kieu duh alam dunya. Ngajarkeun rebrai leuh. kemana rasana Kopea juri sete. Ran, kopea. Sanes gempa sanes lain. Bukakeun tah tepung. Wah. Damang gandeng anjing cenah. Nah meni galak si eta. Kesel berenang mata kitu oge. Kakara abdi mah Naon? penak jeung jelema Nah kumaha? dibere silaturahmi teh ka amek-amekan. Leunang mah kan lo kesel teh. Duh jeung poek jeung naon itu duh. Ngajarkeun poek kunaon bukakeun kopea tah. Kopea. Ran, kopea. Bukakeun. Bukakeun atuh. Woi, gandeng anjing. Wah, mabalik tutupan dia. Tutupan Balik, tutupan deui. Balik. Ayah Helder. Wartosane upami aya rencana rusana istilahnya. Nya mangga pulang. Abdi hoyong silaturahmi. Nya mangga. Lain geuleuh teh aing mah keueuh di bahasa tibatan damang geuleuh da ingat tuh. jengkel Ayo we damang. Antem we da mau panggih.
lieur banyak anjing nih. Yang pasti dari tenggel atuh. Ngahaturkeun sama pangabaktos. Diterima. Hayang naon? Calukanlah batur-batur. Mangga. Sada urang isbi. Calukan batur-batur. Mangga. Siapa gitu aja ngomong deh. Sada bencong sih deh. Batur-batur. Baraya sadaya. Kararumput. Naon makin dikabari gini. Amit aja gih. Naha. Wawuh jeung sia hayo we sia teh buah homo anjing. Buah sia teh kaum LGBT. Naon LGBT teh lalaki ganteng bujur totos. Bujur molong. Ya gak apa-apa. Yang penting kasih sayang jenis kelamin belakangan. Amit Amit teuing ah. Laikuna naon sia teh lamun ngagerwan batur heug cing tarik da moal kadengieun atuh. Make tanaga atuh. Batur kobor euy kitu atuh. Batur baraya sadaya kumpul. Sieu. Amit. Diuk tukang. Hah? Diuk tukang. Sampai diuk ngantri kayaknya. Naon? Gitu teh. Damang cager. Aing maneh damang. Sae. Antis. Oleh sehat. Siap nih deket anjing. Yang deket banget. Ini kakak itu Bulurang mah rada angangan diuk teh kos dewe depor. ngegeduk kana bujur aing sia. Diadak-adak teh. Eta menikah saya gitu kumisna. Ajar teh ngageduk. Resep ku kumis Tapi mah resep nu kitu teh. Nya. ya bener. Naon? Eta kumis diobat? Henteu. Paingan butut. Tuli teuing anjing meuna ge. Jigana seueur jalmi ka dieu nya. Bukakeun kepeana gara sok. Hayang silaturahmi abdi. Nya atuh perlu eta mah silaturahmi mah bukakeun kepeana. Woi, ngomong damang tinggal ku aing sia. Wah, mah balik moal. Bener eta mah. Ma balik tutupkeun. Menigalak. Amit. Naon? Hayang nyabak dada. Anjing sih. Hilang kayaknya tuh. Bapak minta pisan. Aiki. Masih rawa. Udah hulu aing teh pamidangan sia teh. Pugu da. Aya. Pugu da saron eta teh. Alam dunia nepi ka teu bisa cicinggi. Pugu pebendol manehna gede teuing. Ngahaturkeun cemaya. Gede teh hulu. Ganggakeun sembah pangabaktos diterima. Aya naon? Diuk ka dieu. Sae. Diuk kayaknya. Si anjing. Naon? Ini resep gede kitu. Naon resep ku naon? Resep naon anjing? Eta sirahna. Sia teh penyakit naon teh? Sanes penyakit naon? Salah ngurut. Salah ngurut kumaha? Salah ngurut kumaha sia teh? Kumaha riwayatna eta teh? Cenah batis. Pun bojo teh ka abdi teh ngan saukur nyarekan we jang nyarekan. Jeung ngalen. Nah, sabab nu abdi alit Kecil. disebut lagi sisa menit cina. Si bungil. Abdi teh nya kanu bisa we. Ai abdi katibraan diurut kana sirah. Paingan atuh Ain bobogaan masih gede kitu kene. Tapi alhamdulillah pun bojo teh langkung sugema. Nah, margi ninggal abdi ayeuna sageung kieu. Unggal nyuhulkeun teh soek-soek we. Naon sia teh? Sampingna. Oh, teuing geus samping. Sanes nu lain-lain. Sanes, Jis. Hayang dong disoekin.
jika sama kayak pada nyoekeun gitu Sakabitaan wae. disoekin diuk ya mangga naon ini lele resep peta ku badagna berenang meni resep hayang nyabak Hai. ai aa makan kasep itu mah gede kan baik keduaan oge sia we anjing ah geuleuh kain oge naon jigana seueur jalmi ieu nya obat tuh bukakeun kopeana ge nya bawa kopehna kitu bukakeun nya bukakeun atuh baledog wae anjing sia Siap-siap tuh. balikeun hayangnya nu aya Yahudi jadi dia gini aya cara salat tuh aa naon baledogin aku dong ari nu jauh amit cedeui nu nyamper gareuleut teh ya atuh jarempe sadayana urang mah ini resep Ada. Iwa ngareret mah seri itu. ini kumerot nu gede gitu mah ngatur ke semua pangabatos kuji kaonyok saya panjenengan kita ngomong kak matak sawan beakeun sorangan gitu matak sawan diterima aya naon teh Enaknya. bergerong ka kitu tuh hi meuni hardcore Ada. tapi mah resep nu hardcore Resep tegas. dikla siap ampun kalau rewas gitu le hanya pasti sorangan Naon ngareren. teuing naon dipelong Wah. naon sih teh meledak we aku kusia aku naon saha nu merkosa ucing aing ucing aing nepi ka hayang nu haseum-haseum Aku ucing deui di mana. usianya aduh hayang lu seger-seger kumane abi mah resep ucing resep naon resep si aa ieu tahu aja gak garila teh sia Dari lada.com mah. aing tengahnya naon kucing aing Wah, cara kucing nepi ka ayeuna ucing aing jadi haram jadah hargana hayang hamil teboga kartu keluarga boga di KBM sawios abdi jadi indungna gadeng anjing meni resep dicarekan gadeng teh aduh meni beunang kanu kitu aing maneh ngomong naon teu ngarti aing mah ting ngomong diuk siap Gusti lain si itu mengadedengekeun watoskeun bisa aya pancen naon Gusti naon tah watoskeun kami saha-saha nu ngaganggu ka Gusti kadunungan nya paehan wae rek di kumaha di paehan wajib wae kumaha sorang padilna teh dede ari sorang eta padilna sada bedil eleh omongan sorangan si eta teuing kumaha pikiranna si eta mah nu penting mah keren amit iya sada arak-arakan jika nanya ya anjing balik ke arak-arakan enggak ngobrol dek lah aya hal-hal tepikeun we mandak satengahing marga den nirahing Kang Prapta den nirahing Kang Prapta tiga gawe mamareun nu lari ka ingan solalea sakali-kali deui eling mangka eling rumingkang di bumi alam berang peting tantu nyandi berang peting tantu nyandi
nanging haleang lain urang kaagungan nu maha weunang tapi anu maha weunang hati-hati gara-garanya Kang Baik Cep Oji warana gumelar baranakeun lampajeng pasar eta kasopondo ari kasopanjang urang desa Tambak Mekar sono nganjang padederu Hendi
bepi hariwang loba kakelar sok engis mah teh noni NC wedding panggang deui hariwang loba kakelar sok engis mah ka guru bayi panggang deui Lampung jukung eta rempung jukung sauyunan keningkatkeun pangwangunan keningkatkeun pangwangunan senajan ditodai maka pojong arana senajan amang senajan digonta-ganti moal pohong kanjana abah diden saung ambu